Part 2 ngadamal wayang golek buta ucir. Tah, ieu nu kamari terusanana ieu teh baraya. Ayeuna urang gegendulna ieu teh urang babad deui ieu teh margi handap teuing tah gede teuing ayeuna urang babad heula baraya. Margi naon tah urang kadekan margi upami ku peso mah ieu teh rada abotnya ieu teh sanes kai albasiah baraya. Manawi uningnya kai naon coba ieu baraya tah. Kaina emang sok tiasa diangge ngadamel wayang ieu teh emang ejeungna gitu. Nah, ayeuna urang kadekan supados pas gitu dina naon dina bentukna tanapi dina ukuranana tah. Terus wae saatosna dikadekan mah urang perhalus deui. Urang perhalus ngangge perkakas anu langkung alitnya baraya. Tah, oge teh hilap ieu ge dirautan supados langkung leucir oge langkung halus tah ulah hilap beheungna oge ieu teh pokona ieu mah serba dileutikeun baraya margi ieu teh masih kene ageung nya urang leutikeun ieu teh urang babadan tah ayeuna urang ningkat kana ngadamel sihungna ieu teh lain ngadamel meureun nya ieu teh ngalalebah deui tah ari didamel mah ti kamari ge atos ieu teh ayeuna urang lalebah supados naon nya disebutna teh logis gitu supados langkung logis sihung teh sareng bibir teh janten jiga gitu tah meureunan butuh diukir oge butuh diraut baraya tah ieu prosesna meureunan urang ngukir ieuna urang ngaraut pisihungeunana tah baraya seueur oge anu hoyong ningali ieu teh proses ngadamel sihungna kumaha cenah Kang tah mangga upami cengang mah ti kamari oge parantos disepilnya ku kuring gitu. Tah ieu meureunan secara singkat ku kuring di sepil ngadamel sihungna ieu teh. Tuh sabertos kieu baraya urang timbang-timbang, urang tilik-tilik tah. Satosna kieu urang damel secara jelas deui. Urang pertegas deui ieu teh minangka gugusi sareng huntuna teh urang damel baraya. Janten kontras gitu jadi henteu ngagebleg. Kedah aya pembatas antara gugusi sareng huntuna kitu tah baraya. Tah ieu proses ngadamelna meureunan tah ngadamel huntu wayang. Nah, teras urang cocokan, urang cocoan ku huntu peso baraya. Pokona ieu sadayana anatomi beungeut teh urang perjelas urang jadikeun dina tahap mentahan baraya. Tah ieu dina kerutan irung kana pipi oge tong hilap baraya urang garap sakantenan ieu teh meh beres sakantenan oge panginten. Tuh ieu piirungeunana lubang hidung tanapi liang irungna oge sami urang damel sakantenan. Tah kin upami ceuli sareng mata mah urang paneurikeun tah ayeuna urang mata heula baraya. Ieu ngadamel mata teh perlu ketelitian nya perlu keterampilan oge margi mata tanapi sorot mata teh penting pisan gitu. Dina nganteur karakter hiji-hijina wayang da tina mata. Sami meureunan teu benten sareng jalmi gitu dina sorot mata oge teu tiasa ngabohongan. Tah kitu oge meureunan dina wayang kedah kaanteur upami wayang naon disebutna wayang bodor, wayang ponggawa, wayang satria oge tina mata teh sabenerna kedah nganteur nya karakter hiji-hijina wayang kitu panginten. Tah teras urang ukir ieu palebah juru panonna sareng kongkolak panonna. Ieu mah meureunan henteu ngangge kongkolak nya janten dilabaskeun kumargi meureunan ieu mah wayangna wayang naon nya lintuh kitu gemuk beujing alit tapi gemuk ieu teh janten serba serba lintuh gitulah. Tah kitu baraya. Teras deui ieu urang rautan urang lalabah saparantosna urang ukir bola matana urang ulah hilap dina juru panonna oge urang lalebah baraya. Da ieu teh idealna sajajar sareng babendul ceuli tah dina ceuli teh sok aya bebendulan. Kumaha bebendulna kin ke kedap deui urang naon disebutna urang sepil baraya.
Terus we urang perhalus di bagian huluna, mugi dina juru panonna ulah hilap. Oke diperhalus deui na mah ku hamplas pinten. Ayeuna mah urang ngadamal dadasarna heula. Tah ieu tah eta bebendul ceuli tah. Idealna kedah sajajar sareng juru panon baraya tah. Kitu painten. Tuh urang damel ieu piceulieun da ieu teh minangkana wayang purwa ieu teh ceulina ceuli biasa we ceuli kieu ceuli wayang golek purwa tah sapertos kieu baraya. Ieu nembe kenging sabelah meureunankeun urang sabelah deui urang hanca sakantenan. Tah ieu ge sami urang hanca palebah ceulina tah ieu jendel ceulina tah ieu teh nu tadi kedah sajajar teh sareng juru panon baraya. Nah kedah sajajar sareng juru panon nya eta teh meureunan kaitanana sareng estetik meureunan nya baraya. Janten katingalina teh mantes kitu. Teras wae urang pertegas urang rautan ieu teh dina ceuli sareng sajabina-sajabina baraya tah tos dugi ka dieu beres painten tuh. Urang spill urang caketan tah kirang langkung sapertos kieu meureunan wayang golek buta ucir produksi saung wayang daraut tah. Lebet ka sae mah henteu painten ngan nya atuh hatur lumayan we baraya nya. Nah kitu meureunan sakali deui hatur nuhun cak.